Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya Kidagaro spesial di mana baya ayana. Wilujeng sonten wilujeng patepang dangu deunya sareng aki di acara anu maneh tangtos nama nyaeta acara dongeng Sundanya. Urang ngeureuyeuh deui naraskeun hanca anu katunda kamari. Hiji lalakon anu judulna Kasarad. Ayeuna urang keureueuh ka bagian anu ka-10. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang mah nya mugi-mugi sadayana tetep aya dina kasehatan lahir sareng batin. Di paparinan kalancaran sagala rupi urusan we dijemarkeun mana digampilkeun rezeki ditebihkeun tina balai. Amin amin ya rabbal alamin. Pamirsa kangge nu nembean manca nembean ngadangukeun ieu dongeng ulah asa-asa mangga di-subscribe wae ditoel palebah tombol loncengna supados naon cenah ki supados aya notifikasi upami yakin raskeun hanca dongeng. Atur nuhun ka sadayana bantu subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Urang keureueuh deui bae dongengna Kasarad bagian ka-10. Mangga kaparayun sadayana prung. Geuning aya jana ceuk mayang anu pangheulana nempo ka jana. Sumuhun teh. Jana langsung nyolongkrong nyalaman mayang panonna neuteup ka mayang tapi teutepan mayang biasa bae. Iraha datang Jan, tanya Arsad nu karak ngurunyung sanggeus ngasupkeun heula mobil ka garasi. Nembe pisan Pak, walon jana bari nyalaman Arsad. Ayo di jero ngobrolna Jan, cek Arsad. Bari miheulaan asup ka imah jana nuturkeun disatukangeun Arsad, sedangkeun si Pak mah ti tadi ge geus asup ka imah bari mawakeun balanjaanana mayang. Sanggeus diuk pahareup-hareup jana anu tadi ge hayang nyarita langsung tumanya ka Arsad. Pak, abdi ninggal aya nu benten ti teh mayang. Beda kumaha ari jana? Abdi teh ngaraoskeun deui kehadiran arwah Saripah. Arsad cerileutik. Alhamdulillah Syad. Arwah Saripah geus eueuh, geus ditewak ku Bah Juhri. Bah Juhri? Kieu dongengna teh Jan, dadak-dak bae. Arsad nyaritakeun ngeunaan Bah Juhri anu ngubaran mayang sareng newak arwahna Saripah. Tah kitu caritana teh Jan. Cek Arsad bari mungkas caritana. Jana gogodeg. Tiasa abdi marios dampal pananganna teteh. Arsad ungeug tuluy ngagero. Yang ka dieu sakedap. Mayang datang nyamperkeun dituturkeun ku si Panu nanggeui baki dieu si ku piring colenak. Naon Kang? Cek mayang. Calik. Jana bade marios pandangan mayang. Cek Arsad, ge katu mayang diuk bari imut manehna ngasongkeun dampal leungeun katuhuna ka jana. Jana taliti meriksa dampal leungeun mayang. Sae teh? Teteh damang teu aya nanaon anu nyurigakeun kung kabagjan anu katinggal dina gurat panangan teteh. Cek jana bari ngalepaskeun leungeun mayang. Arsad nguniang hudang. Jan, saesewe nya. Bapa marek ganti heula baju ya teh. Cek Arsad bari ngalengkah kana tangga muru ka kamarna. Raosan colenakna Jan, raos kira. Cek mayang ge cangkat nuturkeun salakina. Si pangisat diukna ngadeuketan ka jana. Ulah caket-caket teuing si Pak Isin. Ke bilih Pak Arsad sareng teh mayang ka dieu. Cek jana.
He, emangna bade naon kitu? Sipa mah da palai ditinggal panangana ku AA, cek sipa bari rada jebi. Sugan teh bade sipa ngasongkeun leungeunna jana nyakel dengan sipa tul diusapan. Bade ditinggal ieu teh tanapi bade diusapan bae cek sipa sabab jana kalah terus we ngusapan leungeunna. Punten hilap. Jana muka dampa leungeun sipa. Ieu teh sipa teh bakal lulus kuliah janten sarjana seni. Teras bakal gaduh budak 5. Hah? 5? Aduh. Ulah seueur-seueur atuh nu leres ieu teh 5. 2 we kitu. 5 sipa 5 atawa 6 geuning. Har, nah anu keukeuh nu bakal ngalahirkeunana oge apanan sipa. Apana anu janten bapa budakna. Sipa mencrong ka jana oge neuteub ka sipa. Trep atuh 2 pasang panon teh antrep pateuteub ser. Nud. Aya geter rasa anu ngadedak sumarambah kana baya. Saterusna mah 2 insan anu keur dilanda asmara teh otel ngobrol ngalir ngidul nyacapkeun ka sono. Urang tunda heula kaayaan di imahna Parsad jeung Mayang. Ayeuna urang kocapkeun di lembur Cililin di hiji mungang pasir anu teu iseun. Aya hiji imah bilik anu mencil ti imah-imah warga lembur sejena sanajan imahna leutik sarta basajan pisan. Tapi katempuna resik bararesi. Nya di eta imah pisan tempat cicingna Bah Juhri. Bah Juhri teh hirup nyorangan di eta imah sabab pamajikanana geus tilardunya 10 tahun gatukang. Sakapeung mah incuna Bah Juhri milu maturan, tapi poe harita mah incuna Bah Juhri teh teu datang. Sabab keur diajak kolotna manen pepelakan di kebona. Punten, di hareup imah Bah Juhri aya anu pupuntenan sorana awewe. Punten Bah, punten. Wangga. Bah Juhri nemalan di jero imah raket panto imah ngereket tuluy muka. Bah Juhri keluar di panto. Kekesa hanya ije. Tanya Bah Juhri panonan neuteub ka saurang awe tengah tubuh. Umuran 50 tahunan di baju hejo anu harita nangtung di hareupeunana. Maknya ieu abah teh hilap. Abdi teh Ibu Ijah teh ning anu kapungkur kantos ka dieu. Walon si awewe ngaku ngaran Ibu Ijah. Bah Juhri kerung. Panonan nitenan ka si awewe sanajan diinget-inget ge. Bah Juhri teh lebeng teu inget sarta rarasaan kakarak harita panggih jeung eta awewe. Hilap panginten abahnya. Datos lami abdi henteu ka dieuna ge. Aya kana 5 tahunan langkung. Bah. Nya, abah teh poho nyai. Heumeureuun geus lila, yap acuh ka jero nyai. Cek Bah Juhri. Manehna teu mikiran panjang deui ngeunaan eta awewe sabab memang loba pisan jalma anu pernah datang ka imahna pikeun nareka atawa menta tulung. Pamirsa sadayana ulah hilap ya dongeng dialpukanku afiliasi di Shopee sareng Lazada. Pancawargi kapancawargi kidagar official anu resep balanja di Shopee dan nepi Lazada tiasa balanja ngalangkungan link atau nepi produk nu aya di dongeng aki kantun klik we nya produkna salah sawiosna
Saperantosna lebet ka Shopee atau nepi Lazada mah pamiarsa bebas bade gulah keleuh naon bae oge sakahoyong pamiarsa. Henteu diwajibkeun ngagaleuh produk anu dipajang. Eta mas mung saukur link atau nepi pantonya jalan masuk kana aplikasi. Pamiarsa hatur nuhun anu parantos gulah galeuh ngalangkuan produk atau nepi dongeng aki. Oge hatur nuhun pangrojongna ku gulah galeuh na pamiarsa ngalangkuan dongeng aki sami sareng ngabantos kamajengan ieu channel hatur nuhun. Urang keur deui dongengna. Si awewe anu ngaku ngaran Ijah teh asup ka jero imah. Lawang dipeundetkeun deui ku Bah Juhri. Bah Juhri geus meneko sila yang hareupan tamuna di rohangan paranti narima jalma-jalma anu menta tulung. Rohangan praktek panginten pamiarsanya. Iya kaper guanya nyanyi teh tapi kadongkap ka Abah ieu teh. Tanya Bah Juhri. Langsung nanya ka tamuna. Aya kahiji nama panginten abdi teh palaya silaturahmi Bah. Satengah haturkeun nuhun. Usaha abdi saparantosna ditarekahan ku Abah teh kapungkur ayeuna teh majeng pisan. Tah ieu abdi ngahaja nyanak oleh-oleh kangge Abah. Ibu Ijah muka bungkusan keresek badag anu tadi ge dicekel we ku manehna. Jerona teh aya sababaraha bungkusan. Kabeh dibukaan bari diasongkeun ka Bah Juhri. Di jerona aya sarung merek Kawentar tuluy kadaharan aya awug peuyeum sampe manisan jeung rupa-rupa deui. Ieu sadayana teh kangge Abah raosan Bah, raos kira cek Bu Ijah. Mani repot-repot atuh Nyai. Teh kudu sagala dibawa ai ameng ka bumi Abah mah. Sawios atuh Bah, etang-etang syukuran ieu mah. Mangga Bah dicobian geura. Bah Juhri kumetap nempo awug jeung peuyeum sampe ka beukina. Meni apa lah Nyai? Kena karesep Abah ning cik urang asaan, urang rawasannya. Bah Juhri nyomot awug awug dihuapkeun gap deui kana peuyeum sampe. Bah Juhri ngadahar oleh-oleh mani ngalimet cecemuilan bangun nikmat naker. Raosnya Bah. Aduh, raos pisan Nyai. Mani pedo. Teu lila Bah Juhri pepereudeuyan kawas anu kabuhulan. Bah Juhri rek nguniang hudang tapi Bu Ijah miheulaan hudang. Abah teh kabuhulan palai eueut nya ke dicandakeun ku abdi atuh di mana tempat caina ieu. Bah Juhri nunjuk ke arah dapur ka pawonna. Bu Ijah tuh gancang ngaleos ka dapur. Di dapur Bu Ijah nyicikeun cai tina teko kana gelas. Bu Ijah culang cileung sakedeung tuluy ngodok saku bajuna. Manehna ngaluarkeun bungkusan leutik tina jero saku bajuna. Bungkusan leutik teh dibuka. Eusina si oreng bubuk warna bodas eta bubuk teh dipurulukeun kana cai dina gelas tuluy cai dikocek ku sendok lalaunan. Saterusna mah Bu Ijah teh ngaloyong deui nyampeurkeun ka Bah Juhri bari mawa cai. Ieu caina Abah, cek Bu Ijah bari ngasongkeun gelas ka Bah Juhri. Eueuh curigana naon, gelas teh ditampanan tuluy caina diinum ku Bah Juhri mani ngalaklak. Beres nginum Bah Juhri langsung nyekelan dadana jeung beheungna sabab ngadadak dada jeung beheungna teh karasa mani panas. Bah Juhri panonna molotot bahamna calangap rek nyarita tapi sorana teu kaluar.
Bah Juhri ukur bisa tutunjuk ka Bu Ijah sedangkan anu ditunjuk ukur seri kawas nu puas. Harita Bah Juhri ngajengkang ka tukang. Awakna kekajetan. Teu lila awak Bah Juhri cicing, ngalempreh teu usik deui. Awewe anu ngaku Bu Ijah mariksa kayaan Bah Juhri. Sanggeus dipastikeun Bah Juhri teh geus eueuh nyawaan. Dina kayaan beungeut-geuneuh bari bahamna ngabudah, Bu Ijah langsung ngagaradah eta rohangan. Lomari dibukaan bupet samak oge disingkaban tapi barang nu diteanganna kawas nama teu kapanggih. Di mana ieu si aki-aki teh nyimpenna deh. Paling di kamarna meureun. Bu Ijah gancang gura-giru muru ka kamar Bah Juhri. Kamar di eta imah teh ukur ngan hiji jadi teu hese pikeun nyaran kamar Bah Juhri. Sausi kamar diudal-udal, kabeh dibukaan disingkaban, dipariksa tapi barang anu diteangan ku Bu Ijah acan kapanggih. Di mana si kurang ajar peot teh nyimpen atuh ieu teh. Menibu nih. Bari nyusut kesang nu renung dina tarangna ku tungtung leungeun bajuna, Bu Ijah tanggah neuteup lalangit kamar. Di popojok lalangit kamar teh aya liang para anu eueuh tutupan. Bu Ijah gancang ngageser meja leutik nu aya di jero kamar, tuluy manehna naek kana meja. Ku sabab lalangit kamar teh teu pati luhur, ku cara naik kana meja ge Bu Ijah bisa noong ka jero para. Di luhur para katempo Bu Ijah katempo aya kotak kayu leutik. Leungeun Bu Ijah gancang ngadongkang eta kotak dicekel kedua leungeun tuluy Bu Ijah turun tina meja. Lalaunan kotak kayu teh dibuka, breh di jero kotak teh aya botol leutik. Kapanggih sia. Botol leutik gancang disakuan ku Bu Ijah. Saterusna manehna gagancangan keluar ti imah Bah Juhri. Satakebat ninggalkeun eta tempat. Dina kayan kitu. Di luar datang ngalenghoy seorang awe tengah tubuh pantaran Bu Ijah sigana umurna mah. Make kawaya beureum di samping jangkung lereng, leungeun kencang elek boboko sedangkan leungeun katuhun mah nyaklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Aduh, mending geus beurang ieu can ngaladangan, biasana mah si Abah ieu sok ngaborong. Punten, Bah, sampurasun di kamarana atuh sepi. Sare kitu si Abah tawa keur kacainya. Abah ieu awug karesep ieu bari mawa ieu tah, mawa colenak tah. Aya kukurawu aya tah. Aya oge ieu ali agram karesep Abah sok keur amis ieu raos Bah. Bah Juhri ka mana atuh ieu teh? Pamirsa, kuno rojolna bisarwiti ka imah Bah Juhri urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Kasarat bagian ka-10 cag urang teudeun heula dihandelem sieum geusan sampeureun urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun. Urang sampeur deui enjing pamirsa di bagian nu ka-11 satur nuhun kasadayana para mancowor salam dunya anu mika meut dongeng Sunda. Anu teras ngarojong, teras ngadangukeun, teras anu subscribe pokoknya anu perantos ngagabung atur nuhun mugi sadayana aya dina kajembaran kawalujaan amin ya rabbal alamin. Pamirsa sadayana panginten sakitu heula nya nu tiasa kasanggakeun sonten ieu
Akina amit mungkur heula pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.